ampun aing. Ulah leuseuh wae awak hawan aing itu boga duit. Kieu wegah, kitu wegah. Bener duit mah ya. Mentak leuleus kana awak. Ai boga duit mah. Heuy deh. Gagah da lempang teh beda. Kat diantep tuh boga duit pisan mah ieu saperak-perak acan leuleus kana awak teh wegah kana nanaon ge. Jeung ieu je. Duh, ampun aing. Coba usum karyaan kuat brak-brik ieu karyaan ampun teh aing kaler kidul kulon wetan. Heuy deh. Mararang ieu nu hajat. Aduh, ampun aing aja bae. Aprok sok era aing. Aneh aing. Aprok jeung nu teu kaundangan era. Aprok jeung nu teu boga hutang mah teh era-era teuing da. Da bisa ngomong engke sugan minggu hareup. Buset teh ngan aprok jeung nu kahutangan teu kaundangan mah. Iruk urang ke minggu hareup. Atuh pancen bener aing anggeus karyaana ge. Heuy aduh aing. Aing rek kasbon aing teh kumaha ieu teh ka haji deuh aya nyo aya nyo dah aing yang kahutangan ieu era banget ieu peuting ieu genep panggung. Ampun teh aing ka mana ieu duh aing aleuleus wae hawana teh teu boga duit teh jeung pikiran teh para rusing hawana teh teu boga duit teh pusing pikiran teh raruat teu boga duit teh aya boga duit mah kuat jag-jag heuy da kumaha ge molor tibra ieu mampun teh ngan bang hulang teu paruguh kita mager bararodo teh ngaji geus parusing aya kasbon harese naon hese. Ampun aya. Aduh, nyarelap daging ampun aing ah. Eta teh nu karyaan jeung daging buset aing kuat mung eureun daang. Aing rek mau balik ongkos teh nama. Aing bisi seurikeun kondangan sejen ah. Aduh. Wayah ieu kondangan geus kena panggung. Kagirang 3, kahilir 3, can kepeuting ieu. Kawetan aya 4 deui. Aduh. Boga babaturan hiji-hijina ieu sarkim ka mana mah poe ieu. Sugan we aing sarkim bogaeun ieu da manehna mah usahana atuh pasti kancil pinter. Kana naon wae ge jadi duit heran aing ka si sarkim. Hese diturutanna teh aing boga babaturan teh pinter kana usaha teh. Kamari asal bulan puasa bonteng suri. 20 dam manehna mah beres. Kana kuya batok beres. Bisaan usahana aing heran si sarkim. Kitu sugan mana sering liar sugan. Pananya anak alus sigana sarkim mah. Heuy deh, jadi duit wae aing heran naon teh. Hayu nu hajat mah ku aing dilayanan. Naon sih? Bang beberapa panggung hok hayang nyaho aing. Asal dumuk we aing karyaan ke daratang. Si iroh kawin aing pangsan aing mau tak mun tetanggapan buset aing si iroh kawin ku aing. Hiburanna ge moal teu saminggu kabeh teh noron, aya hiburanna kabeh. Aduh aing kamar kana aing dang we kudu dang we pan aing kaundangan teh teu dang pan nya ah. Naon aing kaundangan teu dang di nu hajat buset rugi atuh aing. Teu aing ungap-ungap we dadaang we. Naon aing ngamplok meni gede teu daang buset rugi amat. Hayang aing kudu teu daang. Aduh, ungap doang nih dah. Aduh, jadi sudah dah. Rada mulas ya. Aduh. Mudah-mudahan we atuh poe ieu teh ya aprok jeung si sarkim deuh aing net. Minjem melan ka manehna mah da manehna mah sanajan teh minjem sok mere wae. Teh bogaeun mah da bubuhana jeung manehna mah geus. Heuy deuh. Babaturan teh leuletik. Wah, sapangupukan. Heuy deuh. Oh, pastina manehna ingeteun wae. Dan beda-beda heueuh geuningan aya jelema mah. Ti leuletik babaturan teh. Pot sepopoe itu ieu ulin bareng. Jalur mah meureun beda-beda manehna mah kana usaha lancar. Nya ieu kana usaha ngan di haji mah bubujang. Heuy deuh. Oh, garis leungeunna beda-beda sarkim rada bisaan usahana. Heuy deuh. Ngan uing mah ieu rada ieu doang itu ya. Di haji seuseut gawe bertahun-tahun kasbon teh pira kita dibere. Heuy deuh. 50.000 genep bulan. Heuy deuh. Haji liang tai koneng pusing aya. Ai teh. Teun kumaha teh ti leuletik jeung haji teh ti dieu. Aduh, ampun teh ngan. Kim tulungan heulan atuh Kim leuh aya. Kumaha we heulan atuh Kim sugan sia mah rada bisaan usahana pan.
Ilmu si kancil teh geus kataekan ku sia pinter aya si kancil mah. Heuh deh. Ampun engos. Ondanganeun Kim. Wah tripuh ieu loba ondanganeun jaban nu piareraeun kabeh ieu teh. Mana-mana ge lamun teu datang teh buset tinggal lamun apro kumaha teuing ieu beungeut beureum ieu mah ieu. Ampun aing ah. Kasbon geus ka haji mah geus tong diarep-arep ieu mah. Geus eueuh piarepan lagi ka haji mah. Yung menang ngalah ka babak belur we busah ngomong nyarekan ka anak buah. Ludas-ludas atuh haji dah aing pusing wae ka haji teh. Aduh, kuntul geus kadaleude wae tuh. Balik ka ondangan Timbang Jabar kitu manehna geus mangkat wae kieu. Tumben. Buset tuh, balik ka ondangan tuh, gagayem wae soboh meureunnan. Heuh duh. Ayo ji terus. Jelema koreta kitu pan. Paling kondangan atuh 20.000 daang mun sapiring metung semplek ji. Piring batur mun mucung. Jelema koreta kitu da. Ai ka barang modar mah tabrak tubruk. Tempo mah ka barang manehna. Waduh. Ulah ka barang batur we buset kotra awel modar ya ji. Kemana ka kebon? Modal mereka. Si rekam 3 juta, Mang Suhadi 4 juta. Hayu udah karyaan mah. Resep aja ge duit aing rentep para deteng di imah. Ayo dek karyaan ayo. Ampun aing haji. Ayo ji, ku aing di kasbon sia sore lah. Ya aing kondanganeun ji ya, dua panggung heula penting ieu ya. Aduh, ulah nutupan nu era we doang. Nu era teuing. Waduh. Kenaon eta? Biul eueuh. Set maju we ngalamun meureunna eta. Masalah da teu geblegeun duit asal kitu ge. Iraha teh asa mamron gebleg duit iraha teh ya. Ampun aya. Woi. Buset kenaon ieu biul eueuh. Bial iul. Salaman heula jeung dewek aya karaka prok mah. Set aing. Naon sia eta? Duit loba teh duit ampun ku teh nunda. Set aing karake ngomongkeun sia Kim. Naon sih ngomongkeun aing? Masalah sih ngomongkeun gorengnya. Sia mah gagabah. Wah dikutuk sih jadi duit. Heuh duh. Kata kutuk ya duit aing ngomongkeun sia kaalusan. Aing pan keur bingung ya Kim ondanganeun kuat brak-brik di kaler kidul kulon wetan. Ai duit teh saperak-perak acan. Aing cek aing teh sugan we aprok jeung CS kentel ya cek aing teh. Da mainna masih kancil, usahana mah bisa wae. Iya disebut pucuk tiba ulam tiba teh. Duit eta tanya duitnya. Hi, tunjuk aing ieu dan eta sia curug. Set ngomong-ngomong si ayaan kene tangkisanana sia. Buset nyamperin pan aing lila na itu di kulon. Oh aing apa sia baheula lagi kataekan suliwan aya kene bangunna sia. Ieu na katempo kene. Oh pan aingnya di puasaan wae pan aing mah. Oh aing pantes sia mah kataekan ge. Nya kataekan tinu usaha kataekan aing mah. Nya eta sia mah usaha ngosod. Ya aing pan harita guguruna ge pan aing mah batal wae sia mah. Ada nyari aing nyaho sorangan sia meureun 7 sumur ku aing. Oh harita sia kebakan. Nepi ka kiruh. Pan aya laguna. Naon sih? 7 sumur komandiin. Anget ah. Aing ge puyang pugu lieur aing ge ieu. Sia lieur naon? Yeuh, ai pan sia mah lieur teh lieur teu boga duit di keur ondanganeun. Aing mah lieur ieu duit. Saeutik teuing aing lila biakna duit aing. Ai loba teuing aing rariba mawana. Kumaha tuh Imron? Set sia kuat diremeakeun duit. Nyieun we atuh sia ondangan mah atuh. Amplop nu gede teh Kim sia kondangan make amplop gede atuh bereda nyohor sia. Oh nya ukuran aing mah, ukuran nyieun nu gede aing mah. Oh, duit di imah kuat hareurin atuh. Ku aing mendingan terus ku aing mah. Dibere-berekeun atoh aing nu karyaan mah. Yeuy. Heeh, sia mah kuat tapi kabingung kitunya meakeun duit. Aing mah ngalah ka lieur loba nu karyaan teh aing bingung eueuh duitna. Nya bade nembok kitu mah. Sia mah meuni bade meuni ka aing teh meuni nyiksa aing. Aing
juta tuh heula deuh aing mah. Naon? Minjem heula kumaha we atuh urusan mah jeung sia mapan. Oh, ayo joker sia. Tadina mah ieu mah aing lain jeung nanaon ieu tibang jeung lap ieu kesang. Sia aing mah. Ku angot. Ya, bawa kabeh ku sia. Hah? Bawa kabeh. Bener ieu. Mun ngalepor sia mah. Aing keur Oh butuh. kitu tah jelema tara manggih duit tah. Maksud sia bener Kim. Geus bawa kabeh ku sia. Henteu ieu urusan nginjem apa kumaha ieu aing. Ah, bateng ngunjam injem aing taratuman nginjemkeun ah. Oh sia maksud aing kieu tah nya boga Nah. kiaskeun teh aing emang loba undanganan ieu. Ya emangna kitu. Aing. Ngalepor goblok Oh teh. nya aing karak nyabak duit sakieu atuh Kim. Aing keur butuh pisan ieu teh duit Nya. yo. Bade ah nempo kitu mah. Aing sia undangan moal ka Mang eta, Mang Jabar ayeuna. Pugunya eta aing mah era moal nya aing ka undangan 6 juta nya. Ka Mang Jabar. Buset. Si eta kaundangan 6 juta duit kabeh Kim. Lain campur bulu kumuut. Burung sia mah dicampur bulu kumuut. Atuh eta mah meureun. Rada cingkup keneh meureun. Biasa puyung upuk. Bisa wae sia mah heureuy wae ah. Sia ngomong-ngomong sinarieun ka dieu ka mana? Ieu nya aing udah reader wae nya. Oh pagawean. Ya Ai duit loba, oh pagawean ge. Oh, ai batur kan meureunnan neangan teh pagawean meureunnan Ya nya. heuh. Ai sia mah meureunnan teh bang naon doang tah. Oh nya aing udah reader biasa jaran nu. Di mah capek aing ngitungannya duit. Sia ka mana wae sih mun ka karak aprok aing. Yo, aing sia hayang nyaho mah. Aing tahun-tahun ieu teh usaha teh anu babara liang, Ron. Buset. Loba meureun si eta Kim. Eta liang usaha kabeh eta Kim. Lain, Ron. Liang kadal meteng. Aing baringung, Ron. Ayeuna ieu sapoe aing tibang menang 20 juta coba. Mun teu riet kumaha aing, Ron? Ai sia Kim. Atuh 20 juta mah buset ting atuh eta mah gede sar Kim aing ngaboboro sakitu 20 juta. Sia mah sakitu teh sapoe nya 20 juta teh. Lah tibang 20 juta, Ron. Diajakan ngomong duit 20 juta. Emang gitu. Dah, bang 20 juta, ngaranna 20 juta. Yeuy. Mah 20 juta teh tidak ajakan ngomongnya Kim. Nya teh diajakan ngomong moal mahi ka ditu ka dieu moal. Set Kim lamun aing mah eta mah geus Aing kapake sataun mah ku aing mah duit sakitu mah. ku sia mah heueuh sih. Aing di imah duit ngebeak geus beak kurinyu itu. Kebeli-belikeun. Set teh. Sia tara ka imah pisan tuh dah. Wah aing nyaho sorangan ieu ngotok ngowo wae di sawah haji enak gitu bisa keluar pisan haji mah kaundangan. Oh kaundangan. Ka Mang Jabar sah itu na itu kiliningan ayeuna. Heueuh. Rahayu sia penting moal. Hah? Rahayu moal sia penting. Nya sia arek moal. Oh nya aya arek. Oh aing ngilu atuh Kim deuh. Tapi aing hoream apa saha mah euy. Nya urang mah pae jalan gede we atuh. Heueuh juan nya. Tuh kiliningan resep urang sok inget baheula laju kiliningan nya. Baheula keur taun. Tahun bara sia ari teh teh. Tahun 84. Tahun 84 kiliningan duh ngempiah Buset, teh. harita teh urang teh jeung si Suhaidi. Jeung Suhaidi teh buset urang balik isuknya. Balik isuk pisan sia. Het ayeuna urang lalajo tuh ya. Ayo. Aduh, goblok teh yang dihantem mula saing menang kena panggung ge. Eta pandang nang nah itu dang pan rugi aing ka undangan teu daang teh. Itu dua anak. Waduh. Maju we si Sarkim. Kalau ngerian si Imron gadak digawe teh nyuhan wae tadi ku aing. Ron. Imron. Waduh Kim euy. Datang itu Haji. Ya elah datang lagi bae domba Garut. Waduh Kim aing carekan acara mah Kim euy ka dieu euy. Wah, Aing tulungan ku sia Kim ku sia mah sok rada pinter pan ngakangana. aing jeung duit heula. Oh iya pake heulan. Heeh. Biasa pan eleh main ku duit. Eleh ku duit mah ya. Sia mah. Ke lamun geus eta Haji ka aing geuning heueuh. Nya heueuh tenang. Tuh ka dieu wae aduh aing ah. Adau. Buset Ran! Adau. Imron. Waduh. naon sih ah? Naon nyuhan wae digawe ha? Keur ngobrol jeung Sarkim ka karak apro. Ngobrol. Tong digawe aya yang ngobrol mah di imah. Nah, itu anggus itu, mager eta teh bangalangan jaring eta. Iya duta. Cicing gaji mah. Ya. Begitu nu biru. Naon eta Kim? Tahan dulu. Tahan. Saya dikmere aing lain. Aya syaratna Ki Haji. Naon syaratna? Bejakeun Ron. Eta ikana duit mani eta wae. Ya aing mah jeung si Sarkim mah jeung sia. Kim, Gawe. kita siksa lagi ini. Siksa lagi. Mau duit enggak? Mau duit enggak? Ada bos saya ini. Mau duit enggak? Bron, sikat Bron. Kim, Sikat. kita siksa Haji, Oke. pengen duit?
pengen duit. Hayang dibere mah. Oh, silakan. jadi kerbau, jadi kerbau. Silahkan, Jadi kerbau. Jadi Kim. kerbau. Geus lila urang can nya. Oh, kangen. Tungkul. Iya, Tahu iya, duit iya, mah. iya, Jakar iya, ondangan iya. loba duit. Tumpakan, Kim. Don. Siap, bosku. Oke. Ayo, Kim. Jangan terus. Ayo. Terus Kim, aur Kim. Ayo ta, angke ieu. Ta ke duitna cokot cabe lamun balikeun terus. Terus Kim, terus. Ayo. Iya. Nah, geus lila ieu teh nyiksa haji terus Kim. Terus. Ah, ayo terus Kim, terus. Lila ya emang can nyiksa haji deui terus Kim. Eleh ku duit mana naon ge Kim. Terus, ayo. Terus Kim, acak Kim. Tah, pulungan tah. Tah. Hei, dah. Ayo. Ayo terus. Terus Kim terus. Ayo. Maju we itu tiluan si Sarkim, si Imron, Haji ngan kitu we ta. Aduh enggak ngaran Haji galak ge eleh ku duit tuh dah eng bisa berada ting eta mah rek kitu we pokona mah terus lah.